Assalamualaikum Sampurasyun. Hai, tepang deui sareng abdi di YouTube Cikadu Channel. Kade tong hilapnya kasadayana kedah subscribe Cikadu Channel. Subscribe teh gratis jeng tong hilap jempolna sareng komen. Hatur nuhun kasadayana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di kampung Cikadu pas Lebaran Idul Adha. Nah, inilah situasinya. Hai guys, nggak lepas dengan video guys. Hai guys, gimana saat pandemi kayak gini? Oh, karena ayah di channel Cikadu. Oh, ngopi cah. Oh, besok. Harus silung itu. Oh, so ngopi. Gacor ya. Itu tuh. Nah, kemana lalakin ke arah lu? Hai guys. La ilaha illallah.
Hai guys, kembali lagi di channel Cikadu guys. Tapi coba. So. Hey, oh ubek, can iya mau ubek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berangkat ibundina masing-masing kaya masjid kaya akhlak mubarakah lekahan anak yang amal soleh anu bakal diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ieu ngarupakeun syiarun min syiarillah. Jadi aya neroskeun mana tanda-tanda agama Allah. Di antawisna urang biasa akhlak mubarakah, biasa dipertemukeun ku Allah, biasa pakumpul silaturahmi dina ieu majlis dina ieu masjid. Mudah-mudahan teras-terasan aya dina kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salamna mudah-mudahan Allah melimpahkan pimpinan alam yang tinggal kagum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, turuni kabarang sadayana, hingga kabarang kami umat, anu jaga bakal kagero, anu jaga bakal kasapatan, anu jaga bakal pasihan pertolongan, dina nalika manusia-manusia bingung menentukan masalah diwali ucapan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina kahayaan situasi anu ayeuna, dina kahayaan cuaca anu ayeuna, dina kahayaan kondisi anu ayeuna, Allah dina saat ieu dirasakeun kabarang sadaya. Manusia luar biasa keluar dina kudrat sareng rokaat. Lama kita ma'awaida wa mutia bima manata wa roda bima qadaita wa yanfa'uda jati minka. Adalah Allah anu hanyalah Allah anu ngagaduhan pelaturan, hanyalah Allah anu ngersaki. Ieu lebaran disebabkeun Idul Adha. Bahaya disebabkeun naon Idul Adha. Idul Adha artina ajaran-ajaran anu aya dina keyakinan agama urang sadaya. Pelaksanaan syiar anu aya dina kaistiqomahan urang sadaya. Ajaran-ajaran anu perlu ditapakuran jeung ditawakalan jeung diusahakeun urang sadaya. Cina aku pinggir, Cina tinggal ieu, Cina asup kana hati, Cina asup kana dagingna, Cina asup kana dagingna, Cina asup kana pemikiran. Tinggal dikumahakeun perjuangan manusia pambuktian eta. Loi, sok sana dina situasi kaya ayeuna mudah-mudahan kurang rasa-rasan kaya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kasalamatan sadaya. Seperti fitnah Allah